Salaki aing wayah kieu acan mantuk keneh wae. Ngomong mah salah suruh wayah kieu lohor di wae can mantuk keneh wae. Kamana mantuk aki-aki wayah kieu acan mantuk keneh wae. Budak gedenya nu sakola mani can mantuk wayah kitu mani teu mapakeun ka inung teh. Mulah neme mantau wayah kieu ini teh subuh jedur teh da ngalah sulungan saeutik. Aya tuh indungna ningali nu pada gujur mah tuh da bosan atuh ningali nu geus pewot mah. Hujan teh kuat ieu heula. Jika tuh indungna pal nyakokeun sa ilang keur capek teh mengulam sulu. Ayo. Nuhun indungna. Lah, kemari gagal naon teh. Padahal bitis lalaki nu padag teh. Paya teh awewe we kitu. Ya naong deui saha sia teh. Aya bener teh kalakuan teh ti baheula keneh no. Sia atuh indungna geus hobi mah tuh da resep ningali teh duh. Di cenghar. Dibere penyakit rematik ya dibere nu kitu mah cenghar lumpat. Mode ieu nu ningali nu di bararadag wah. Resep ningali lagi. Kumaha caritana maneh teh bisa naong lalaki. Pan kieu ya indungna nya. Urang teh balik nganir. Tah, aya tiluan lalaki teh, si Aweng, si Adom, si Ulen. Cenah, urang teh ningali manehanana teh keur cari ngogo, keur ngepron dina eta. Dina naon teh ngaranna teh amun dina sisir sawah teh dina galang. Tah, urang teh dikebrakeun. Kenal naon cek urang teh? Teh cenah cek nu eta teh cenah. Kali cenah naon nu mani, tah urang teh dialungkeun nu wing teh pacul teh. Ngajo kamenan hayang ningali. Pas pulang kitu, pas ditoong teh anjir meni badag di desa teh berbulu. Pek teh lalaki, aduh anjir rencong aing mah. Geus kan kudu sakit, udah teu can pro atuh lalaki keneh mah atuh. Ya kunaon atuh sia. Soalnya orang balik si Nyai geus balik masa sekolah ini. Oh, ayo indungna. Yep. Urang mau suruh heula. Naon, Cuk? Epo weh.
wajib teh. Moal teuing. Ah, koret pisan geus ini peot teh atuh. Nah, aki-aki peot sia. Geus nyahoan euy teh. Salam teh koret aja teh. Geus nyahoan, make mati bangku kapenta seumur teh. Bae atuh ah. Koret. Kenal Mang? Kadelehna ku sia keur naon? Geus menang Can. Barora can meunang. Kusiki kadu bakal menang mah. Bakal meunangnya. Oh, atuh banyak kusiki kadu menang sok nya aki-aki peot teh bakal. Ah, sia jangar kehet sia tulung babal teh. Ah, sia jang bangkawara jangar kehet deh sia. Sia jangkar kehet bangkawara teh. Jangkar kehet di udag sia ku aing bangkawara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang saya teh bade ka saha? Abi teh bade kasih akang gitu teh. Tos lami gitu jeung si akang teh. Tos balati nog keneh. Oh. Sareng si akang teh. Butan teh. Mun anu pertama mah bade silaturahmi gitu teh. Sareng anu kadua teh hapunten pisan panginten. Bade namut bedog. Aduh. Kumahanya ieu teh. Yeuh, Kang. Kumagi carawe abi teh. Urada kumaha atuh mun dina istilah mah beureuh saepi. Innalillahi. Kumaha tuh? Kumaha atuh da ieu teh upami dipasihan bedog teh bakal mudah-mudah bisa kita digebugan. Kumaha lamun dikadek Kakang? Awah tos itu nya. Nuhun. Mun atuh. Kumaha atuh atuh langsung saena mah wih deui we teu sanggam abi mah. Muhun atuh, yos abi we langsung ka ditu deui bade ka sawah deui ayeuna mah. Oh, muhun atuh dah kumaha atuh? Beli cilaka. Muhun, yos hatur nuhun. Muhun. Ya, mangga atuh. Mangga atuh. Pas. Benang kaki. Ah, musuh gitu bubunangan. Alah, atuh naon gawe teh urang. Sia bukana. Tadi teh aya nu ka dieu. Saha? Nah, cenah nyebut sama sobat dalit ti keur leutik. Mun teu salah mah Kang Udin. Oh, eta mah sobat. Sia ka Dieu dieu. keneh pisan atuh. Rek silaturahmi cenah ari pek teh ujungna rek nyebedog. Ari ku nyai teh teu dibere. Kunaon yang dibikeun atuh? Lebar. Nah, ari nyai koret tekot ka bina-bina teuing. Ka mana jigna eta si Udin teh? Lebar bisi rompang. Aditu tuh. Udin, tungguan sia. Alah, anjing si Komar teh bener gelo geuningan. Aing ka Udin, tagoan. anjing si Komar goblok. Anjing. Sok sia jangkar kehe dikade ku aing mah.